Sampurasun para wargi, mugia barokah, sareng nugrati Gusti nyarangan ka wargi-wargi di mana we ayana. Para wargi tangtos tos terang kalimat dina bahasa Indonesia kieu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ieu kanggo ngagambarkeun jalmi anu kairupana tidak kirang sae nya ramana jahat sareng saya bina putana lajeng jahat. Dina bahasa Sunda ge aya kacapaseuna mah kieu wargi sadaya, congo ku amis lamun rek amis ge puhuna. Sakadei congo ku amis lamun rek amis ge puhuna. Ieu ngagambarkeun upami ramana jahat, ibuna jahat, anakna tangtos jahat kitu gambaranana. Tapi ia kecap teh henteu luyu sareng pangandika Gusti, sareng rarancang Gusti lumungsur ka alam dunya. Teu luyu wargi sadaya. Naon margina? Ku margi Gusti Yesus ngadika kieu. Anu perlu dokter teh jelema anu gering. Nu cager mah teh perlu. Kaula datang ka dunya rek neangan, rek nyalametkeun jelema anu doraka, lain jelema anu mulia. Eta kacutet dina Markus pasal 2 ayat anu ka-17. Tah, para wargi sadaya tina ieu ayat naon anu kedah ku urang diteleuman. Teleumanana kieu wargi sadaya. Nomor hiji, henteu aya jalmi anu gumelar ka alam dunya anu bersih tina dosa. Teu aya. Gubragna jalmi ka alam dunya tos mibanda dosa. Dosa ti mana? Dosa warisan wargi sadaya. Eta margina saur kitab suci tina kitab Jabur 51 ayat anu ka-7. Manusia ti jero kandungan anaknya oge tos aya dosana, tos dosa saurna. Pangajaran kahiji. Pangajaran kedua, urang kedah ngucap syukur. Naon ngucap syukurna? Kumargi aya turunan Bapa Adam anu gubragna ka alam dunya anu bersih tanpa dosa. Saha ajeuna? Gusti Yesus. Gusti Yesus lahir normal seperti manusia anu biasa, tapi anjeunna mah dalah manusia biasa oge teu kagungan dosa. Ajeuna dikersakeun kanggo naon? Kanggo nyalametkeun manusia, kanggo ngalepaskeun manusia tina pangwengku pangaruh dosa. Eta margina upami urang gubrag ka alam dunya sanajan pinuh ku dosa, ku Gusti Yesus ditanggal deui dosana. Syaratna naon? Percantan ka anjeunna. Ieu urang kadang ngucap syukur. Ngucap syukur ka Gusti anu ngagubragkeun jalmi ti alam dunya ka alam dunya tapi anjeunna teu gaduh dosa. Anu katilu. Aya pangajaran anu katilu, bilih di antawis para wargi dinten ieu. Aya anu kagubed ku kawasa dosa. Dosa naon wae? Kebiasaan anu awon. Nya ibu ramana panginten naha maling teh, naha nipu teh, naha naon wae entong melang wargi sadaya. Sabab Gusti lumungsurna ka alam dunya, gumelarna ka alam dunya, kanggo maparin kesempatan tobat ka setiap jalmi. Gusti maparin peluang ka setiap jalmi. Asal urang kersa tobat. Ngangkeun segala kesalahan. Pangita di antawis para wargi anu nyaksian ayeuna. Duh, abdi teu tiasa, abdi mah tos kabeungkeut pisan ku dosa. Dosa abdi duikeun ka salaput sirah paribasana. Can deui iblis teras nuding meur pangitan wargi-wargi tos kagubed ku rupi-rupi dosa anu numutkeun dunya mah geus we moal tiasa dikukumaha. Tapi Kristus medal ka alam dunya. Justru kanggo eta, emut wargi sadaya. Sanaos jalmi tos kawengku ku kawasa dosa. Tapi Kristus kawasa megatkeun eta. Eta margina anjeunna lungsur ka alam dunya pupus dina kai palang, anjeunna gugah deui kanggo naon? Kanggo megatkeun dosa-dosa, kutuk-kutuk dosa karuhun urang, kutuk-kutuk anu diwariskeun ku karuhun urang baheula ku Kristus parantos ditanggal. Asal syaratna hiji. Urang kan kamantena urang tobat sabab saur pangandika Gusti anu ngangkeun ka Gusti Yesus, anu ngangkeun dosa. Lamun anjeun ngaku dosa, kasalahan anjeun bakal diampura. Hiji Yohanes 1 ayat nu ka-8. Bapak Ibu sareng wargi sadaya, hayu urang tumungkul. Sim abdi sadaya ngadoa, sasarengan sareng sim abdi bilih aya para wargi anu di bumina ayeuna teu tiasa ngalepaskeun diri tina kabiasaan awon. Naon bae eta kabiasaan nu matak urang ti dosa. Hayu urang sasarengan ngadoa sareng sim abdi. Nun Gusti Pangeran anu Rahman Rahim, Pangeran ulas asih, sim abdi secara khusus ucap syukur ka Gusti kumargi Gusti lungsur ka alam dunya megatkeun tali paranti anu ngalantarakeun abdi jadi dosa.
megatkeun kutuk-kutuk dosa, megatkeun kebiasaan-kebiasaan anu awon. Satungtung adi percantan ka Gusti, bisa jumrit ka Gusti. Dinten ieu ngadoa kanggo wargi-wargi, panginten ayeuna di bumina sewang-sewangan aya anu kabeungkeut ku kebiasaan-kebiasaan papalimpang sareng pangarsa Gusti. Nah eta teh kebiasaan free sex, nah eta teh kebiasaan narkoba, kabeungkeut ku perdukunan sareng sajabina jisim abdina nada. Gusti lepaskeun ajeuna, Gusti berkahan aranjeuna, Gusti canak aranjeuna tina jalan poe kana jalan anu caang. Hatur sewu nuhun Gusti. Siap abdi nyangakeun parandapan nuhun disambat disueunkeun di jenengan anu agung anu mulia nyata Gusti Yesus Kristus. Haleluya, kemuliaan kanggo Gusti. Amin. Gusti ngaberkahan.